Sohib Kosmo. Minggu kamari Aki aya nu ngeleponan bener cenah kajadian anu ku Aki didongengkeun teh. Maruk bohong. Apaan anu didongengkeun teh pangalaman. Penting ieu akhirnya ngadongeng deui. Di daerah Garut aya nama. Kacaritakeun aya hiji tempat anu cenah katelah bakal pikasieuna nu disebut angker. Anu aya di desa Cimuncang Garut. Lebah namanya eta di jembatan Karikil. Loba kacaritakeun di jembatan eta teh loba jalma anu maehan maneh alias bunuh diri. Jeung di jambatan Karikil teh mineng pisan kajadian kacilakaan. Lamun masyarakat di desa Cimuncang mah geus ngajadikeun tempat eta teh anu pikasieun pisan alias angker teh. Aya hiji makam di handapun jembatan eta teh. Pek eureun tingali eta di anak. Aki baheula pernah ulin ka eta desa. Pas peting-peting ngaliwat eta jambatan. Bah! Eta mah kawenehan Aki papangi jeung awewe. Gelis pisan. Bajuna bodas. Diuk bari tungkul dina watang besi anu eta jadikeun jambatan. Pager jambatan. Kabayang peting-peting Pak. Tanyakeun pek ka urang Garut di mana eta jambatan Karikil.